Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abigina Amalia ti kelas 10 MP hiji. Bade nyaritakeun carita babad Sumur Bandung. Sumur Bandung mere karahayuan karahayat Bandung. Sumur Bandung mere karahayuan kadayeuh Bandung. Sumur Bandung rahayuning dayeuh Bandung. Bandung 25 Mei 1811 Raden Adipati Wiranata Kusumah II. Ieu tulisan teh mangrupa prasasti nu jadi titi mangsa ayana Sumur Bandung. Prasasti ieu jelas pisan Sumur Bandung mere karahayuan karahayat Bandung. Sumur Bandung teh mangrupa cikal bakal lahir jeung ngadegna kota Bandung nepi ka ayeuna. Hanjakal Sumur Bandung teh teu loba dipikanyaho. Sumur Bandung dijieun ku Adipati Wiranata Kusumah II tanggal 25 Mei 1811. Sumur Bandung teh perenahna ditukangeun kantor PLN cabang Jabar Banten di Jalan Cikapundung Timur Bandung. Sajarahna Sumur Bandung saur sesepuh nyaeta Pangkus Kusnadi caritana nalika rombongan bupati jeung pangiringna nyusur Cikapundung neangan tempat nu pantes keur diadegeun puseur dayeuh nu cocok. Nalika bupati nancepkeun tongkat tuluy ditarik deui titilas tongkat eta keluar cai. Di lokasi cai eta salajengna dijieun sumur jeung dinamian Sumur Bandung. Aya tata cara anu kudu dilaksanakeun keur saha wae nu rek datang ka Sumur Bandung. Awak kudu dina kaayaan bersih atawa gaduh wudu kulantaran masyarakat anu datang ka Sumur Bandung biasana sok ngadon ngadoa. Lian ti eta urang oge ulah hehewetan jeung ribut cenah mun eta dirempak tinggal nungguan akibatna. Kiwari Sumur Bandung teh geus kaasup situs nu aya di kota Bandung. Tangtu kudu dipiara, dimumule tur diwanohkeun ka balarea. Ieu hal teh luyu jeung peraturan daerah atawa Perda Jawa Barat ngeunaan nilai sejarah dan benda kepurbakalaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.